Diajar ke kampung kuta. Urang kudu diajar ke kampung kuta, kampung adat anu pernahna di Desa Karang Paninggal, Kecamatan Tambak Sari, Kabupaten Ciamis. Disebut kampung kuta lantaran dilingkung ku pasir jeung gawir nang tawing lir anu di kuta. Disebut kampung adat lantaran nepi ka kiwari orang dinya mah masih magehan adat istiadat jeung tali paranti karuhuna. Imahna angger ti baheula oge taya nu di tembok, komo di beton jeung di keramik mah. Kudu imah panggung anu sakabeh dangdana tina kai jeung awe. Hateupna tina injuk atawa kirai. Teu meunang make kenteng. Ari sababna kenteng mah upami peupeus moal balik deui jadi taneuh. Akibatna bakal ngotoran lembur. Ari wangun imahna kudu imah panjang. Teu meunang imah wangun later L atawa later U. Jeung teu meunang yang hareup kawetan deui. Aya benerna oge apan geus kabuktian imah panggung leuwih tahan diandageun ku lini tibatan imah tembok jeung leuwih sehat deui lantaran sirkulasi hawa leuwih lancar. Di sabudeureun kampung kuta aya leuweung teutepan nu disebut leuweung gede. Eta leuweung dianggap kramat ku urang dinya mah. Numatak upama rek asup eta leuweung loba pantranganna. Di antarana bae teu meunang make dadampal suku atawa sandal sapatu. Kudu nyeker, teu meunang heheotan atawa nyiduh. Teu meunang make baju dinas jeung teu meunang make baju hideung-hideung deui. Teu meunang ngomong sompral jeung ribut. Teu meunang kiih komo nepi ka pungbuang di leuweung mah. Teu meunang ngaganggu sakur anu aya di leuweung. Tong boroning nuar kai, nyokot regang, rangrang jeung rok-rokna oge teu meunang. Komo mun nepi ngadurukan mah. Upami dirempak cenah sok aya matakna. Urang dinya mah kacida palercayana. Dipikir dibulak-balik memang ayana benerna. Lamun leuweun diruksak baris timbul rupa-rupa kasusah. Susah lantaran hese cai, susah lantaran urug jeung sajabeuna. Mangkaning hirup urang salawasna gumantung kana cai. Geda cobaan wae sapopoe teu manggih cai bakal karasa leuwih ripuh tibatan teu manggih dahar atuh. Anu matak di sabudeureun kampung kuta mah masih keneh curcor cinyusu anu caina nembrang herang. Tara kabejakeun kakurangan cai sanajan halodo entak-entakan oge. Cenah oge lamun leuweung ruksak cai beak urang pasti balangsak. Di jero kampung jeung sabudeureunana teu meunang nyieun sumur deui kawas teu pira. Tapi sanjana eta panterangan teh kacida alusna. Di antarana sangkan urang ulah kaleuwihan anjalan cai ti jero taneuh. Maksudna jelas, sangkan cadangan cai taneuh henteu beak. Leuwihna ti eta sangkan henteu jadi matak kana tanah anu labil. Pantrangan sajana anu patali jeung kahirupan sapopoe di antarana teu meunang make perhiasan mewah, teu meunang nembokeun hal-hal anu aya patalina jeung kamewahan duniawi, kaasup pangkat jeung jabatan. Eta teh nitah urang sangkan hirup basajan. Di kampung kuta urang moal manggihan kuburan. Ari sababna aya pantrangan nguburkeun mait di eta kampung jeung sabudeureuna. Omongna teh kampung kuta mah keur jalma anu hirup, lain keur jalma nu geus paeh. Lamun dirempak baris nimbulkeun panyakit anu hese di piubareuna.